iya pertumbuhan anak tuh. Ngan iya kalau dituar ya jengkol cek aing mah ya nu iya lah nu gede kajenting itu nu letikeun tak ieu nu gede ya lah ganggu cek aing mah tajeng eta tah karet. Kelendek tuh tangkalnya kan. Tah lamun nu ieu cek aing mah arek alus pertumbuhanna tah ku aing diingkeun bade teh anu lintuhna dituaran kabeh tah ku aing mudahan tah eta tempo tuh pertumbuhan arek alus ek diganti we hade ngan ieu pedah mun urang atoh ieu da alus tah geuning piceun tah ku aing disasakeun anu mulusna ieu rek alus juga nama. Tah nu deket Turbuk mah ieu halus ieu pertumbuhanna tuh kurang kumaha. Tuh. Tah ieu anu ku aing dipurung gua teh deui. Ngan ieu mah rada hieum ku awi tu da tah. Ganti-ganti karep ieu mah. Tah ieu nu teu kanyahoan teh. Tapi garing disemprot mah tah kamari kaburu. Eueuh ayeuna mah. Butut tah pertumbuhanna ge garak ieu mah. Ieu paling nu kudu diganti mah ya hiji. Dua jeung eta tah sugan. Ieu mah halus tuh. Halus lah kabeh ge. Hiji dua mah wajar we jelema ge sok aya nu pecak, anu pincad, teu mulus kabeh. Tah ieu si montong mah ieu deui ieu. Halus si montong mah tuh. Pertumbuhanna ge. Ieu mah si montong asli tah daunna ge aing apal. Keun we lah hitung-hitung si montong mah eueuh da aya 3. Pertembaga ya nu pangleutikna ieu tapi arek alus pertumbuhan tah. Ieu bisa rek dipindahkeun karep mun aing arek neangan batur mun opatan mah kudu digotong. Pertumbuhanna tuh ieu mah kitu tuar ku aing lah. Tah. Super tembaga.